Dongeng nyegik hanca kasalapan nyanggakeun kanggo baraya Pasundan kata nepangan ka rerencangan Mang Pak Johan, Kang Yustian, Kang Tanto Sutanto, Kang Enjang, Abu Rahmat, Pak Riyadi Slamet, Kang Dodi, Andi Sapari, Kang Dudang, Kang Didi, sareng seueur-seueur deui rencangan Mang. Abu Daranata, Kang Yudi, Kang Alex anu nuju miang ka Tanah Suci, nuju umroh, Kang Ade Sanjaya, Abidin, kum teu diwiji-wiji. Nyegik hanca kasalapan garapan Kidalang. Kamari teh si Anclong di bawah hiber Kunti nu aranna Nyimas Cuntring Wangi. Si Anclong asup ke alam jin, warugana di bawah hiber ku Nyimas Cuntring Wangi. Panon si Anclong peureum, palaur ragrag cigana. Ulah nempo ka tukang. Cek eta Kunti ngomong. Awak si Anclong ngalayang jika nu make kecepatan cahaya. Angin nembragkan awakna, bukna nu gondrong nag-nagan. Sakira beunta si laing, beunta. Kunti mere parentah. Si Anclong digisik, nyidik-nyidik eta alam sejen nu can fungsi kasorang ti anggalna. Matana setengah burial buncelik, curugna digegel-gegel, negas-negas bener henteu manehna teh ngimpi atau si Anclong digisik, nyidik-nyidik eta alam sejen nu can kungsi kasorang ti anggalna. Matana setengah burial buncelik, curugna digegel, neges-neges bener henteu manehna teh ngimpi atawa bener asup ka eta patempatan. Nya we geuning pas digegel curugna teh nyeri. Hiji tempat anu endah kaminabina aya hiji karaton sigrong tina emas wangunanana. Hiji tempat anu endah kabina-bina jandelana tina inten berlian, ubina tina perak, aya karpet beureum ati tina sutra. Bisa budeureun eta tempat dilingkung ku punggawa anu jarangkung badag bari marawagada. Hawa eta tempat bau minyak anu taya di kieuna. Langit lenglang bengras. Estuning teu aya lalamuk. Ngan anehna eueuh angin saeutik oge. Panon poe oge teu katempo, tapi aya cahaya duka ti mana? Hareupeun karaton aya cai mancur nu ngagenyas cai herang. Raet si Anclong ngareret ka Nyimas Cuntring Wangi, kebeg manehna ngarenjag. Kunti nu beungeutna pikasieun teh salin jirim jadi wanoja geulis nu teu aya di alam dunia. Eta putri teh jiga anak raja. Make siger ditaretes ku mutiara inten jamrud berlian
sigerna tina emas 24 karat. Pakai karembong hejo, bukna panjang sabitis, hidung meles. Kulitna koneng umyang. Awakna sampulur. Cangkeng lenggik lir papanting. Irungna mancung, bibirna ipis jiga gondewa. Bari ngaleng awak si Anclong. Bareng anjog kalawang saketeng, pantong gerbang nu di jieuna oge tina emas, 2 punggawan awakna jerangkung badag, jigana aya kana 3 meteran. Nanya bari rengku. Bagia nen, kepisah manusia. Eta punggawa bari rengku moal gada sagede tangkal jambe. Ngomongna geuman. Iya bisa lakian kaula buka pantona. Imas Tuntring Wangi marentah ka 2 punggawa. Pantong gerbang geus dibuka, beras kateng jauh si Anclong nu olohok mata simeteun. Di eta rohangan aya kana 100 ribuan leuwih tantara marake baju krek, baju besi nu keur ngajajar rapih ngajreng-jreng. Eta wadia balan tantama teh marake baju perang lengkap. Aya barisan nu mawa panah jeung gondewa. Aya oge nu mawa pedang. Aya nu mawa gada jeung tameng. Oge nu marawa tumbak. Nu matak jadi aheng sakabeh tantara jin di eta rohangan teh langsung sarujud hareupeun Nyimas Tuntring Wangi. Si Anclong lempang dina luhureun karpet hejo ngagedon. Karpet permadani tina lawan sutra. Kenca katuhunana aya balong loba lauk emasan. Katingali lauk emas ngarojay bari kanan eupan. Matak genah tuh manina eta alam teh. Tapi hawana nyecep tiis. Nyimas Tuntring Wangi ngadeuheus ka hareupeun hiji pendopo atawa samodel balairung. Tempat cicingna raja jeung permaisuri. Kasampak aya hiji raja keur diuk dina singgasana emas. Dayang-dayang eta raja satungtung deuleu, ngajreng-jreng leuwih ti 1000 urangna. Pok eta raja teh cumarita ka Nyimas Tuntring Wangi. Saha eta nyai? Ieu bisa lakian nyai. Balikeun deui ka alam manusia. Nyai omat tong kawin ka bangsa manusia. Nah nyai geus teu resep ka bangsa jin. Loba raja jin nu hayang kawin ka nyai. Ti Pulau Majeti siluman buaya putih. Ti Bagolo siluman rawa apu. Komo raja dedemi ti situ lengkong panjalu mah. Nepi karek mikeun kekawasanana ka urang. Kumaha jadina engke anak nyai mun kawin ka ieu mangkluk. Wios apa dah hoyong apa di alam jin oge aya hak asasi jin teh sanes nu ngawengku kabebasan dina milarian jalma-jalma pikeun disasarkeun lampahna. Kabebasan yangan salah ki pamajikan ti alam jin atawa ti alam manusia eta tos aya dina undang-undang negara jin di Gunung Binangun. Malah kalebetna kana pasal 34 ayat 4 nyaeta sadaya warga jin punya hak milarian jodoh ti bangsa manusia jeung ti bangsa jin sorangan. Nyimas Tuntring Wangi capetang lir kacang ninggang kajang. Tapi kapal sagala kana hukum-hukum di alam jin. Eta rajing teh gogodeg sajongjongan mah teu lemek teu nyarek. Da memang kitu meureun hukum di nu aya di alamna. Nya baiklah kumbanya we. Ngan bapak saukur ngingetan salaku raja. Disamet ayeuna nyai pek geura kawin ka ieu manusia. Si Anclong harita keneh dibagiakeun ku hiji hajat rongkah karyaan nu can fungsi kealaman. Awewe jeung lalaki tamplok ka hiji lapangan aya nu ngigel wae. Sora waditra atawa gamelanna bangun ku aheng kadengena. Hiji gamelan nu can fungsi kadenge di alam manusia ngan anehna eta sapangeussi nagara jin teh euyak-euyakan suka bunga. Nyimas Tuntring Wangi putri raja jin Binangun kawin ka si Anclong. Kumaha we pakupisna eta kaayaan lir jiga jatuh kramina Pangeran William ka
Catherine di Inggris kamari. Kadaharan pabalatak, jin bala kecrakan bari jeung marabok sagala. Aneh katenjo ku dedeuleun si Anclong, jin awewe jeung jin lalaki calampur dina eta rohangan. Silih asaan. Mun urang mah nya free sex teh amreun di alam jin mah bebas pisan eueuh larangan. Malah dianjurkeun pisan ku rajana. Si Anclong oge atuh puguh we indah hoy jeung Nyimas Cuntring Wangi di hiji ranjang sutra anu empuk. Si Anclong ngarasa genah pisan, bungah amarwata suta, bungah kagiri-giri, bungah nu teu aya papadana. Manggih kabagjaan di alam jin. Asana manehanana teh embung balik deui ka alam manusia anu hirupna susah taya hinggana. Malikan kaayaan si Hudri nu geus sadar tina kapieuhanana, manehna rampang rempeng menjadi sobatna leungit di bawah ku Kunti. Wancir rebun-rebun, si Hudri lumpat sakalumpat lampet balik ka lemburna Sindang Hayu. Bari arup-up juga dupego ngomongna asa percaya asa henteu kana kajadian nu karandapan ku manehna tadi peuting. Manehanana norowecok ka jalma di eta lembur. Yen si Anclong kapahung cokot ku jurig Kunti. Masyarakat kabeh neangan di mana kira-kira si Anclong leungitna. Kabeh dikerahkeun ka eta Gunung Binangun, tapi weleh we teu kapanggih. Poe dibeungkeutan ku poe jadi saminggu. Minggu diuntun ku bulan. Si Anclong jejeg ngaleungit aya kana 3 bulanan. Nyambung kanu 10 pemirsa wilujeng malam Jumaahan mangga kanu maracul di pabrik sewang-sewangan wilujeng ka Kang Asep Cicadas, Kang Awapin, ka 8 Asep Supriyatna, Asep Ruhimat sadaya we salam ti Mang ka Pantus anu nuju sibuk panginten Pantusnya teu tinggal aya ngawangkong dina grup Kang Gun-gun, Kang Daben anu besok enjing bade tanding kalawan mana teh Menteri United kalawan Cioda. Aya tadi kan tinggi ben. Itu tinggi ben. Mangga bagja kumayangan. Masalan cag heula lalampahan si Anclong dina nyegik anu kasalapan. Jeung usikna pangan nyamoyan di pamoyangan papangih jeung urang dangi anu keur mener ngaraja kadayeuh kali